bebesan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Lain orang mabi euy asa sono sia kasih saroceng euy. Keslila nya sia teh teu ngonten yang urang. Heuh apu gue enak mah baki ripuh cenah si saroceng geringna. Nongtot bolna Heuh coba katambah deui ayeuna mah lain bol wungkul. komplikasi maksudnya. Taknya nu kitu. Innalillahi. Komplikasi jeung naon cenah ayeuna? Ya cenah aya namanya boga bisul beunyeur rorombeheun, tulian teh kesrek, dibagi culametan cenah ayeuna mah. Anjing penyakit nih numpuk deh saroceng. Terus eta ai culametan eta penyakit emang gitu. Nya heuh penyakit bitaan nu kitu teh. Oh. Ya wae bi ai. Da sakalian anyar penyakit isinan gitu. Aya wae ya. Lasun angora. Konten ini disponsori oleh Dives. Brad, Kosim ninggalin HP tingali cenah angka anu beunang ku HIV di Jawa Barat semakin meningkat Ari HIV naon sih Brad? Tapi virus HIV mah virus itu bisa dicagerkeun geuningan aid teh aid. Eta pangna bisa beunang kitu kunaon eta Brad? Kulantaran loba jajan. Anjay, Kosim kandingan tadi pisan tas jajan di warung Maemah jajan roti. Keuna meureun Kosim. Kos. Ya, jajan roti mah moal mata kena ku virus. Paling banter utah uger anjir. Weureu ngahakan roti tengi ya guys ya. Moal anjir jajan roti. Ya, anu kena ku virus HIV mah anu osok jajan kacang. Ya guys. Untung selamat Kosim didinya ngabejaan Brad. Tadi nama Kosim rek jajan roti kacang, untungna eueuh. Nu aya teh ngan strawberry jeung coklat. Selamat atuh Kosimnya. Nying cangkel ngomong jeung si Kosim, ampun teh. Please kos. Aing kudu ngajelaskeun aku mah ieu atuh. Ya, anu sok jajan itil. Anjing kudu jelas wae aing si ieu. Ampura alurnya, ampuranya sanes jorang ieu mah nya. Ampura. Da lamun teu dijelaskeun sasab si ieu mah. Aing jadi ngomong kieu euy. Aya wae ieu anjing. Doran pacul. Brad, ari didinya apa tuh Brad? Silsilah turunan Aceng Brad. Anger aing saroceng ya. Please ceng ya. Guys nyawa tah nu kieu nu disebut pertanyaan yang sangat goblok sekali. Ngekeun ka urang. Heueuh apa urang ceng? Ceng ya. Turunan Aceng mah nya guys nya. Militerna teh luhurna teh nya Raja Namrud, ka Firaun nya, terus ka Jenglot, tah terus we kana Batu Ali. Tah ieu nu terakhir ya turunanna RB. Anya rantai babi teh geuningan jimat teu terak di kadek Aceng. Guys. Lain Brad, wahina. Hina anjir. Naon atuh? Yo Brad, saya yang apal mah. Silsilah turunan nenek moyang Aceng teh sebenarnya mah Brad. Harta bandana teh Brad, berlimpah Brad. Moal beak 7 turunan pokona Brad. Anjing aing geus ngarahu si saroceng ieu. Ceng, pan sia teh balangsak sarua jeung aing sia teh. Mana? Kumaha 7 turunanna sia teh? Beunghar ti mana hordeng. Pan maneh lagi balangsak. Kapan Aceng mah nu ka 18 na Brad, jadi geus buyut bau. Harianeun incu. Anjing. Cek aing nya. Bener bener aing ngobrol jeung saroceng ieu. Hah, bisa wae ieu ya anjir, siluman cika-cika ieu. Tah urung anjir banget tah. Parah saroceng aja. Caprak. Brad, Kosim milu transfer geura didinya. Transfer ti sadeui maneh? Pamajikan atuh nu di Arab teh ya. Pan minggu kamari geus kos.
Kan sebulan sekali lain teh gajihan ge. Kamari mah pamajikan anu kadua, ayeuna mah pamajikan anu katilu ek transfer ka Kosim. Nying nih pohara ieu si Kosim ampun teuing. Geus 3 pamajikan maneh. Heeh. Astagfirullahaladzim. Tah guys, kieu aja bisi aya anu acan nyaho nya guys nya. Ieu najan babangeutana jiga manuk dudut. Oge anjir pamajikanna mah 3. Kosim. Dikasaudikeun kabeh. Hareudangnya Atuh Kosim gitulah. banget anjir. Parah sia mah. Moal bisa kos ayeuna mah. Aing kamari katalan anjir kartu ATM-na. Terus ayeuna kumaha tuh? Kudu diuruskeun we. Lila atuh kudu diuruskeun Nya mah. heueuh atuh pan meureun ngantri pasti lila atuh. Geus teh kudu diuruskeun. Milu jeung Kosim ayeuna ka ATM ka ditu. Bisa di mana? Tinggal diketing anjir pundukna. Kamari oge anak Sinong Utar. Katelan koin dingdong, Kosim keting anjir pundukna ngan tarik teuing kamari mah euy. Jadi kalau asup ka jero untung kapodoakeun. Naon coba modoana? Boneka tah. Parah aing si Kosim ngecaprakna ampun maneh. Rempag si ieu mah. Nya. Parah anjir rempagna si ieu. Heun anakna Mang Utar teh nya anjir dingdong capit meureunna. Ngomongan si Kosim ieu ampun teuing. Aya wae ieu anjir boneka santet. Kebeneran aya dunungan. Mau berat cager berat. Pangesto. Aing curiga anjir nyebut duit deui si ieu mah anjir nyebut dunungan kieu. Aya kabar gembira pokona berat. Kabar gembira naon? Pokona ieu mah aceng mah kabeberag jeung mah nginjeman bae duit tadi dinya berat. Syukur. Unggal bulan teh ieu mah berat. Geus aya program ti pamarentah berat. Program naon? Pelunasan hutang. Pokona bebas hutang. Oh, aing tadi ningali na berita. Penghapusan hutang. Nya berat malah mah Prabowo orang gitu namanya berat. Asli eta mah berat. Oh nya orang ge tadi aja na berita. Jadi aceng ayeuna mah berat. Misceun terang-tarang berat. Panon ceng. Panon. Tong dirubah-rubah. Panon. Aing tarang ini. Oh, cieu. Geus ganti atuh berat. Tiba heula, ceng. Tiba heula ge kitu. Oh, nu ngaganti. Pokona mah ayeuna mah aceng mah berat. Geus mah ngabebankeun deui ka didinya berat. Oh, Lawa curiga jebul aceng geus ngomong pinjam duit. kan biasa ge kitu anjir dirinya mah lamun ka aing geus nyebut dunungan pasti si ieu mah geus moal birek deui. Pokona ayeuna mah berat aceng. Sare tibra dahar mie ramen berat. Mirasa saroceng mirasa naon jadi kana mie ramen anjir siga si Naruto wae atuh mie ramen. Anjing. Jadi ayeuna mah berat hutang ka didinya ge anu sabaraha bulan ka tukang berat. Berarti geus aman, geus bebas hutang aceng ti didinya. Banget si ieu hejo bagedon nyalurnya. Ya, Prabowo mah ya negara ngabebaskeun hutang UMKM ka pamarentah. Lain hutang si lain ka aing. Maneh bari lagi naon UMKM naon maneh mah tuh moal ceng moal benang ke bagian program moal. Ya maneh mah pan UMKM lagi singkatan lagi beda jeung batur. Ya. Udud U M menta ka urang ka mamana ge. UMKM sieun. Guys. Yang dilunaskeun cenah hutang ya wae anjing saroceng. Bisa wae ya anjir ya. Bararak nangkub ya. Kos. Tujana kemarin mana hasil di Kubang. Nong lauk loba cenah. Atuh. Loba berat Kosim. Enang meureun sakiloan mah anjoy. Sakilo. Heeh. Harudang aja.
Itu nono panah eta. Biasa we. Gehu upan andalan Kosim mah. Wah, aing make gehu ge anjir eueuh nu nyangut. Teu meunang di dinya mah kamari. Tuh aya teh naik hiji-hiji acan anjir. Gehuna jeung naon? Gehu unggul. Salah atuh di dinya mah. Dicengekan atuh Brad. Eta mah kayak cengek bener asli mana? Kita nyawa di mana maneh anjir. Kalau make jeung kudu make cengek segala. Pan kamari Kosim ngobrol jeung laukna sok geura di dinya ge nya lamun murak gehu eueuh cengekan habar anjir. Sarua lauk ge. Ngobrol cenah anjir. Nya ada. Ieu pan Kosim si manusia ikan, guys. Ieu Iki Brad manusia ikan mah. naon tuh maneh? Superhero Kosim gitu loh. Anjing ya keukeuh teh aya superhero Kosim cenah. Heuh, sia mah superhero Ramat Lancah. Aya wae ya. Spidermut. Spidermut anjing.